Ieu keur carita puasa sekalian ganjarana kumaha teteh kiai puasa dina bulan haji teh sakadar nyaritakeun kitu ganjaranana fadilahna supaya urang tertarik jeung puas. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Kangjeng Nabi Adam boga dosa diturunkeun ti surga ka dunya dihampurana tanggal hiji bulan haji. Dihampura ku Gusti Allah, irfa rasaka ya Adam tanggah. Qad ghafartu lak kaula geus ngahampura ka anjeun wahai Adam. Tah eta Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam tanggal hiji Dzulhijjah. Numantak man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji geus kabeh dosa dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji. Poin kedua, wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poin kedua, Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Yunus alaihis. Begitu Kangjeng Nabi Yunus naik kapal diundi oleng kapal. Cek nahoda ieu mah kudu salah sahijina aya anu ngagejeburkeun ka laut. Daripada kabeh cilaka maning hiji, setuju kabeh. Carana diundi keluar Yunus. Aing Kangjeng Nabi Yunus. Undi deui kadua kali, tep keluar deui Yunus. Aing teh mah jaha. Cek Kangjeng Nabi Yunus. Kocok deui katilu kali Yunus. Watung bagaimana Pak Yunus? Siap. Kunaon maneh nu mentek siap aja menyelamatkan seluruh umat kula jadi tumbal nabi makos kitu. Daripada paeh kabehkeun bae kula jadi tumbal jaga di akhirat kajenting umat anu salamet. Masalah kula rela jasa. Padahal di jero hatena mah ieu aing keur ditegor ku Gusti Allah. Emang kunaon? Lantaran nyana teh dakwah kemudian tidak didengekeun ku masyarakatna. Kulantaran teu didengekeun ku masyarakatna setahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun keheul Kangjeng Nabi Yusuf aing teh rasul kunaon sia teu narurut ka aing tinggalkeun sia ku aing tah rasul mah ninggalkeun umat teh disiksa je cek Gusti Allah atuh sia mah sapira tugasna nyampekeun doang adapun nurut teu nurut lain urusan sia Yunus urusan aing tah mah tapi Kangjeng Nabi Yusuf aya nafsuan lah masyarakat teu nurut ieu tinggalkeun ku aing tinggalkeun naik kapal tuh dijeburkeun ka laut diabingkeun ngan cek Gusti Allah teh hai lauk nun tuh hamba aing rasul aing calangap sia legleg teh hamba aing awas kakuatna saeutik sia disiksa ku aing waduh cek lauk wah raja satu sisi tadi teureus satu sisi teu meunang kakuet-kuet acan hebat jasa kakawasan Gusti siap cek laut teh calangap bae jana skieu bae bajapur leup ka jero lauk nu ngalingkeb lauk teh plek poek poek cenah barang di deuleu wah ieu mah lauk ieu asang ieu jantung ieu lauk atuh di jero lauk cak Kangjeng Nabi Yunus aing di jero lauk ieu. Poek. Eta tadi bere Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dibaca bae teh ku Kangjeng Nabi Yunus tak urang ge ku ari teh keur poek ieu. Di nagara teh keur poek, politik poek. Ekonomi poek, budaya poek, agama keur poek, baca eta caang jangan. Ieu Kangjeng Nabi Yunus dah. Nah, ieu begitu Kangjeng Nabi Yunus maca eta bae. Nah, diutahkeun ku lauk nun porolo sakumaha orok. Teu daya teu upaya, teu daharna naon di jero. Masya Allah tah
eta teh diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus poean kedua bulan haji. Masyaallah, fa akhrajahu min batnil hut mantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah fi ibadati tarfat aini. Sajeleman nu puasa dina poe kadua bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan. Buhara jasa. Aduh, lamun datang ka teu kabita tah puasa nu geus ngadenge teu kabita, tah rante jelema. Teu kabita. Insyaallah. Poean katilu allazi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Poean katilu diijabah doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu itu puasa dina poean katilu bakal diijabah sakabeh doana. Nomor kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa dina tanggal 4 Dzulhijjah. Mandak man shoma dzalikal yaum afallahu anhu al ba'sa wal faqra. Allah bakal ngaleungitkeun kafakiran. Tah eta tah luar biasa. Kemudian poe kalimana al yaumul ladzi wulida fihi Musa tanggal 5 haji dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq wa min azabil qabri sajelema anu puasa dina poe kalima bulan haji bebas tina nifaq jeung bebas tina siksa kubur. Alhamdulillah. Poe kagenep al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala linabiyyi fihil khair. Sahajelema nu puasa dina poe kagenep yang zurullahu ilahi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah dedeh jasa jeung nyaah jasa moal disiksa terus datang ka iraha. Pohara jasa. Katujuh al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam poean anu dikunci lawang-lawang jahannam wala tuftahu teu dibuka deui hatta tamdiya ayyamul asy sehingga beres 10 hari bulan haji. Nu mantak sajelema nu puasa dina tanggal 7 baka aglaqallahu anhu salasina baban minal usr. Allah ngonci lawang kesulitan sampai 30 lawang kesulitan dibuka 30 lawang kagampangan. Tanggal 8 ialah alladzi yusama yaumut tarwiyah. Poe tarwiyah man shamahu sajelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran beude gede ganjaran nu nyaho ieu berarti Gusti Allah bae. Tanggal 9 adalah poe itu poe Arfah. Yaumut tasyal yaumul ladzi huwa yaum Arfah man shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu puasa dina poe ka-9 yakna poe Arfah eta ganjaranana dileungitkeun dosa nu enggeus sataun nu bakal sataun. Sataun kaharep geus moal dicatet dosana nu enggeus ka tukang dihapus. Masya Allah. Poe ka-10 lebaran urang babarengan mencit kur naon hartina duit 1 juta 2 juta lamun dibandingkeun jeung ridho Allah sorga. Naon hartina duit 10 15 juta pake meuli sapi ku urang dipurkeun jeung masyarakat teh eta teh kadeleuna mah daging tapi horenganan urang keur meuli surga. Geus bagi jelema anu aya kaleulewihan dina bulan haji ulah diliwatkeun datang ka teu korban. Unggal tahun korban mah masalilah urang hirup mangpang mengpeng dibere anugerah urang ku Gusti Allah dibere harta urang gunakeun pake kurban. Awalna urang puasa kemudian tanggal 10 urang babarengan lebaran kemudian urang bari mencit kurban. Etalah jang batur urang saenggeus urang maot nu bakal ngabarengan urang tah amal-amal urang nu tadi dicaritakeun. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jagjag, dibere daek ngalaksanakeun ibadahna, tur dibere kuat urang ngalaksanakeunana, tur paling penting mah dibere ikhlas hingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang maot kapanggih amal-amal urang. Oh iya nu ganteng nu kasep nu seungit teh.